alam dunia beki keeng loba jalma nu malaweng nu doraka beki anteng kana ibadah temayeng. Kene kula dek nanya Haji Pendi be umur sabaraha Mang Haji? 80. Siapa encan tapi sedang kan lamun pae. Didoakeun ku urang ge lain deuk dikawinkeun. Wah, teu beres urang dieu tah. Nah, iya. Jadi hak eta adalah pae. Urang geus nyaho nu sugih pae. Anu susah mah koit. Bupati ge maot, RT mah modar. Kabeh pararae atuh. Ai di Bandung mah lain, ai di Bandung mah bahasa teh lamun ka kiai mah pupus. Ngeunaheun kan, ai ka Haji Pendi mah koit. Lamun ka pamarentah modar. Beda-beda tah bahasa teh. Nah ieu mah geus pararae kurang geus disaksikeun. Urang geus jaksian anu mararaot, nu sugih maot, nu susah maot, pamarentah pae, rakyat pae, sarua bae kiai ge maot, sarua bae. Nu kolot pae, budak pae kadang di jero keneh berarti hak, tapi tetep bae urang seakan-akan henteu percaya bahwa urang bakal pae. Kok bisa kos kitu? Nyatana kolot dia boga HP-na 2. Biasa sempet WA-an segala. Miskola dzarratin syarra yara miskolan. Ieu kan tanda bahwa nyana teh teu percaya bahwa dirina bakal paeh. Ya anu percaya jeung yakin dirina bakal paeh mah dia moal wani kolotna kudu WA-an jeung jahe naonan. Nah, ieu tanda jelema blon. Teu percaya kana bakal paeh. Boro-boro naon diri urang di masjid mah di masjid salat hampir teu betah wiridan teu betah salat sunah teu betah komo zikiran maca sholawat mah teu betah tapi di hareupeun televisi mah berjam-jam betah jasa. Nah iyalah tertanda urang teh hampir teu percaya membenci hak kitu keneh urang geus maot urang sering nganterkeun mayit ka kuburan. Ya Allah ya Rabb, imah nu sakieu agrengna, imah nu sakieu gedena, isuk pageto bakal ditinggalkeun kan ku urang. Kurang hanya semeter leuwih saeutik, kumaha jangkung pendekna bae. Haji Pendi ge geus ngajengkalan sorangan nya mah. Sabaraha mah Haji? Jengkalan. Nah iya. Eta imah urang nu aslina mah kan eta. Tetapi hampir orang siga nu henteu percaya bahwa orang teu bakal kitu. Di antara kadeuleu teu percayana di lembur kos kieu ge di lembur kos kieu ye lembur ieu mah leuweung nu mabok ambalaya. Baheula mah urang mun nyarita nu mabok teh di Grogol. Baheula teh urang mun nyaritakeun anu mabok nu zinah teh di Cililitan. Mun di Bandung mah tuh di Kebon Kelapa Cicaheum. Kuari mah di Jambe, di handapun tanggal Jambe malah. Nu mabok, nu zinah, nu judi di mana bae. Masya Allah karim. Ingat kula maka Gus Dur bae ketika era globalisasi HP rasanya belum siap Indonesia untuk diglobalisasikan. Sebab naon? Sebab kan siga anu kaluar ti gedogan. Jepang mah siap, Cina mah siap sebab geus terdidik. Begitu di Indonesia asup HP era globalisasi bener bae nu tadina budak laletik ba'da magrib ngaraji kuari geus kararieu bae kararieu baheula mah lamun boga anak di jero kamar bae indah urang anak aing ti lokal mamana hebat masyaallah ina kuari boga anak di jero kamar bae sing hadade sia kararieu bae digerokeun geus strek. Heuh, di kolot teh hei sia di kamar bae, horeng kolot teh sarua kieu bae deui tolol. Tolol mah anak jeung kolot teh agar goblok kabeh. Teu kuat coba. Ye, neangan coba urang kiai nu teu boga HP hese.
neangan ku baca tokoh masyarakat teu boga HP hese aya di Jambe teu boga HP encan kabeuli doang tah mah lain waro. Inilah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, isuk pageto bakal aya azabil qabri, na'udzubillah min zalik. Eta hak urang percaya ke Allah, percaya ke Kangjeng Nabi Muhammad sebagai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, percaya ke Kangjeng Nabi, percaya kana ma akhbaro bi, naon nu dicaritakeun ku Kangjeng Nabi. Di antarana nu dicaritakeun ku Kangjeng Nabi, pertanyaan malaikat munkar nakir, aya azabil qabri, aya naimul qabri. Urang percaya geus atuh randapan geura diri urang awak sia lamun isuk pae coba awak geus boga amal naon. Ketika malaikat munkar nakir nanya bisa moal sia ngajawab. Terus lamun teh mah disiksa di jero kubur kuat tah henteu sia awak. Sedengkeun sahabat nanya ka Kangjeng aya teh siksa kubur kos kumaha? Cak Kangjeng Nabi nyaritakeun siksa kubur mah ulah hese-hese. Ieu bae ieu pamonggolna teh pamonggol teh kudu dibonggolkeun diteunden bae di Gunung Uhud diteunden Gunung Uhud ajur. Nu endek diponggolna nu endek dibonggolna sagede kieu. Atuh lain ajur deh mebes tah mah. Atuh mebes bae geus. Tak itulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah cak Abu Nawas. Jadi kula membenci hak Tuan Raja leuwih. Oh ai kitu mah heuh kula ge ngaku makan. Nomor kedua, maneh cenah ngomong bahwa maneh teh adalah mencintai fitnah. Bener tante? Bener. Kunaon fitnah maka dicintai, fitnah mah kudu ge dijauhan. Sina fitnah adalah al-mal wal banun zinatul hayatid dunya. Harta jeung keluarga sebagai zinatul hayati dunia eta teh ngaranna fitnah. Fitnah teh harta, fitnah teh keluarga. Kula mencintai harta, mencintai keluarga. Tuan Raja leuwih tibatan kula mencintaiنا. Lumantak kuali presiden toh-tohan ge. Mun dicaritakeun ku kula geus jauh moal waka. Memeh pilpres dicaritakeun insyaallah ke bakal dicaritakeun deui perjalanan seputar pilpres kitu-kitu bae. Pemenangna ge pemenangna geus dibejakeun sekolah pilpres telah selesai. Padahal mah milih ge encan. Seperti eta lah. Kuari teu kudu dibejakeun fitnah. Tah baheula mah kiai teh ya, kiai ngadoana ieu tah. Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin wa idza aradda bi ibadika fitatan faqbidni ilaika ghairu maftunin. Eta doa para kiai salafus sholihin. Allahumma inni as'aluka ya Allah abdi nyuhunkeun ka Gusti fi'lal khairat pagawean nu baragus wa tarkal munkarat ninggalkeun bangsa kemungkaran wa hubbal masakin jeung cinta ka para miskin-miskin. Wa idza aradta di mana Gusti mengharapkeun di ibadika ka hamba-hamba Gusti fitnatan fitnah faqbidni Gusti abdi mah cabut bae lah ulah kena fitnah tuh ulama-ulama baheula mah menta pae. Ketika aya fitnah kuari di aradu santri jeung santri, kiai jeung kiai, ustad jeung ustad, eta teh sumber fitnah lamun kiaina bae geus ngadot kumaha masyarakat. Geus puguh tokoh-tokoh nu dilaluhur mah emangnya nama parantina jaya kitaban. Polisi jeung TNI jeung TNI. Nya mah biasa caleg jeung caleg ribut atuh biasa tah mah. Kuari makan kiai jeung kiai. Nah, ieu adalah zaman fitnah. Nu bagus mah menta pae. Faqbidni ilaika ghairu maftunin ya Allah. Abdi mah cabut bae ulah bikin kadi fitnah. Kiai nage kiai kuari henteu lo gadoa eta usim fitnah teh malah manehanana naon sih geus tah boleh caritakeun sebagus aya di hara TNT kabehan pan. Nah lamun kiai baheula diundang ku pamarentah teh gering baheula mah masyaallah guru-guru urang lamun diundang ku pamarentah gering kuari mah keur gering diundang ku bupati cager tah ya kepalana ya blon ya cager. Nah iyalah para jamaah kaum muslimin
wal muslimat rahimakumullah. Bersihan geura kalbu urang mah di politik teh teu boga kitab. Aya bukuan, aya kitaban batu mah sakolana ge Pak Ismet bae di Belanda baheula. Zaki Kuari sakolana di Australia baheula teh atuh. Gubernur urang sakolana ge di luar negeri. Ari urang sakola SD ge henteu haju cacampuran dina urusan nagara. Masyaallah karim. Ngan sakadar jadi kokoset doang. Kokoset mah koset nyana geus bersih mah ditinggalkeun tah jadinya karena kiai anu milu di kos kitu teh kiai kokoset. Ieu mah di ditu lain di dieu lain. Di ditu teh mah di Lampung. Aya kesempatan kene kamari urang terlena kabawa ku nafsu lain berarti urang salah tetapi urang keur kajurung ku nafsu tobatan bersihan Gusti mohon ka Gusti ya Allah ya Rabb abdi teh ngarasa salah orang lain dunia abdi Gusti hampura Gusti sebab naon di Garut di Bandung geus loba ieu nu laporan ka kula ditinggalkeun ku santri na akibat ilu kamari ku kula mun dicaritakeun kiai da saha kiai da atuh teh nyaho jasa teh beja duh kata dia boga santri 70 kuari tinggal 7 berarti berapa persen tuh teh nya naon mah budak itu aja persentase ge heran odog jasa sebenarnya. Ya Allah. Ya karim jauh presentasenya nah. Aya di daerah urang ya, daerah urang moal dibejakeun. Maksudna daerah Serang boga jamiahanna 300. Rada robah seetik barang ilu kampanye seetik oper. Ku ari jamiahanna tinggal 30. Merosot aya anu pasantrenna rek dijual atuh di Jambe mah geus ieu mah di daerah Batur karak endeuh ieu mah geus ieu fitnah teu karasakan ku urang masyaallah karim aya loba doge ka kula ieu kaduhung cenah kiai kaduhung di Karawang pan sok aja ka Cilongok mimiti nyeun pondok bebeja kukula dibere cai abeh tiis maksudna nyeun majelis alhamdulillah masyaallah teu sangka teh budak santrina aya terus majelis atuh dieusian aya jamnyahna ditanya ieu minggu sabaran besok milu ngaji alhamdulillah cenah kieu beureum geus aya 300 400 bih atuh loba tah mah muhun cenah alhamdulillah nah kamari datang caleg mere kipas ieu alal hakimnya kipas cek jana teh lah sepira kipas beureudanan jam moal aya pangaruhna naon tempelkeun tadi majelis taklim geus ka belah dieuna melek karpet terus ka belah dieuna aya pondok encan aya jandelaan eta dibereskeun ta ku caleg jandelana teh bebeja ka kula ulah sia masyaallah kajeun teuing ulah aya di ulah jandela kajen teuing teu make jandela heulanan ih cenah enggeus ge atos tungguan sia tungguan bener bae kamari dongeng di jalan-jalan acan bari manteu salat jadi nyono nyiuman kudu nanaonan sia nanaonan aduh cenah kieu santri barali kabeh haju jamiahan teu daek kulik wah kula mah inget ka abah bae beuleum ta jandelana belum jandelana karpetna belum ini siapa tolol ini Karawang mal bejakeun Karawang mana Masya Allah mangkaning pernah dicariin segala nah iyalah fitnah teu karasa sok geura seputar Cisoka aya nu bisa ngaji di Cisoka teh tapi set kena fitnah mal bejakeun kian teh geuleuh nyaho oh Serang kamari datang dari itu ka imah ya Allah ya Rabb kiai cenah kumaha ieu seputar fitnah ieu bae ge geus kos kitu henteu berarti gagal tobatan ka Gusti Allah ya Allah ya Rabb abdi teh kabawa sakaba-kaba ampura Gusti aya duit-duit pilpres kamari asup ka dieu ka beuteuh menang sabaraha ngaji
kamari 2 juta ya seetik amat emang milih nomor hiji bohong sia teu beres itu di bawah ongkoh ku aing sia geus milih nomor hiji nomor 2 sabodo teh mah geus nah ieu mah geus carita fitnah sing hade mentak istiqomah teh hese moal dicaritakeun ku Ibnu Athaillah al istiqomah khairun min alfi karamah ku hese-hese na istiqomah teh ulah gideg ulah non gitu ngara goyang-goyang nah ieu mah balikan deui panjang teh dongengna na ieu fitnah teh horenganan harta fitnah eta adalah keluarga ketika urang mencintai harta jeung keluarga selesai hirup mah seorang ulama di mana geus mencintai harta mencintai keluarga moal kaburu zikiran ka Gusti Allah nu dihitungna ieu bae tah zikiran nu dihitungna eta bae ngaji nu dihitungna eta bae segala rupa eta bae moal kaburu ningkatkeun derajat ka Gusti Allah Subhanahu wa taala padahal geus diaraji pan ku urang kabehan kos kitu mah geus diatur ku Gusti Allah hayang teu hayang geus aya tulisanana tinggal urang na bae ngabersihan hatena sakadar urang babarengan we yuk kula teu bisa tapi urang babarengan abeh naon ieu ieu kahareupna ngeri kula mah ngeri nama zaman Golkar bae sakitu rusakna komo zaman PDI Golkar masih keneh aya berbau agama PDI mah wallahu a'lam jakel kula leutik batilok aya kiai ki haji kabeh milih PDI moal aya moal tanyakeun tah ke Pak Haji nu geus karolot anti baheula mah ka PDI teh ieu mah keur carita ieu mah geussan pilpresna ge nah ku hari kiai ngadukung PDI ya deleukeun ieu mah kumaha kitu kula mah mohon tak ngomong kitu ge lainna naon kahareup urang masih panjang urang masih ngaros sing hade nama ieu nu nyekel agama teh masyaallah iwal ti santri-santri salafi ya santri-santri modern masih gana hungkul nyekelan agama teh eta mangan sakadar nurun-nurunkeun proposal hungkul dana sosial sabaraha jojos dana sosial sabaraha eta ai salafi mah hayang kan teu nyaho jurusan ngan loba keneh nu ararapik loba keneh tapi lamun geus salah milih cilaka komo kahareupna masyaallah lamun urang macaan tentang politik ngeri nu sabenerna mah da ieu mah keun bae du geus urang tobatan nu encan urang mulai deui mulai nu bener tapi da nomor kahiji mencintai membenci hak nomor kedua mencintai fitnah korenganan bener kabehan ge kos kitu lamun disurahkeun mah nomor katiluna kula leuwih sugih tibatan Allah naon sia teh maksudna Allahumma pan lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad tunggal hiji teu boga anak nya nama teu boga minantu teu boga besa aja anak teu boga walam yakul lahu kufuwan ahad hiji be hiji zatna hiji sifatna hiji itu naon ngaranna sifatna asma-asmana jeung sajabana nah tunggal be hiji kula mah boga anak ya kana mantak sugihan kula boga anak boga incu komo si ieu mah anak nu kanyahoan jeung nu teu kanyahoan loba nu teu kanyahoan ambalaya atuh ditanya ku kula jalan ka dieu nyaho kabeh mah pendek disuka nyaho jalan wah teu nyaho ka jambe ya kecil pan nyaho kabeh horang potonganna ambalayah di dieu ih nyolomba deui jeung mah ye Dailah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah begitu ditanya ku Raja Harun Aras maksudna coba kumaha maksudna hiji kula ngahudangkeun umat supaya ingat kana maut ingat kana kubur ingat kana siksa kubur dengan ingat kadinya urang bakal moal terlena hirup di alam dunia. Nomor kedua supaya ulah terlalu mencintai dunia jeung keluarga
sebab mencintai dunia jeung keluarga ieu bakal jadi hijab kasalamatan ka Gusti Allah. Akibat mencintai dunia urang ulah nanaon hayang jadi lurah bae dibelian hulu jelema. Dibelian hulu jelema eta kakara kaya jadi lurah aku mau jadi presiden. Urang lamun dikalkulasikeun eta Jokowi beakna sabaraha teh. Sabaraha teh eta mah. Urang nyaho ngaran teh nyaho rupa teh. Teh jauh urang mah miliar teh jauh ieu 100 juta ge can pernah boga. Can pernah nya ngegeter mun boga 100 juta. Artina santri mah iraha tuh boga 10 juta sih boda jasa perasaan. Nah, batur mah geus tetean. Nah, eta kan nafsu jeung nafsu. Lamun geus berangkat tina meuli lurah bae ge meuli jelema berarti mal beres ka dituna. Bupati belian jelema moal beres ngalaksanakeun, presiden melian moal beres ka jeung kumaha ge. Sabodo teh urusannya ngan berarti urang hirup di zaman fitnah. Sakitu nu dimaksud ku Abu Nawas teh terlalu mencintai dunia jeung keluarga bakal kahijab ka Gusti Allah. Terakhir cek Abu Nawas maksud kula supaya jelema nyaho ka pangeran. Pangeran teh anu maha tunggal dina zatna, tunggal dina sifatna, tunggal dina afalna. Tah lamun kukula tadi kitu kan masyarakat bakal moal hudang komo ku ari di negeri Indonesia. Masya Allah karim. Kristen geus ambalaya, Protestan ambalaya, Katolik ambalaya. Geus nulusup ku ari ka perumahan-perumahan, di perumahan ngayakeun kegiatan-kegiatan. Anu ngaran budak mah, anu ngaran Hindu mah kabelah dia geus ambalaya. Ku ari mah urang masih keneh loba kiai-kiai isuk pageto ku Allah kiai nu ikhlas dicarabutan, tinggal aya kiai-kiai anu kos kararitu nasib anak urang